Perkenalkan, nama saya Zaskia Belanggreni, saya dari 11 akuntansi 2. Di sini saya akan membacakan carpon tentang Dina Gebret Hujan dari Uun Nugraha. Bogor pe ieu teu eureun digeuyeur hujan, da nya teu salah teuing lamun kota ieu boga laletihan kota hujan. Kadangkala sok dibarengan jeung angin, jadi hujan angin. Aya naon kitu dina waktu hujan? Dina waktu hujan, perkuring sok datang pasualan, nyaeta pasualan pribadi kuring. Sual kakuatan pikeun mopohokeun diadu jeung sual kakuatan pikeun narima kanyataan. Rusia bisa disebut kitu. Ngan Rusia ieu bisa jadi kaalaman oge ku sawareh awewe sejen lian ti kuring. Rea atawa saeutikna mah kuring teu nyaho, embun nyaho cindekna mah. Komo meneran hujan ngagebret mah aya paninengan nu teu bisa las kitu bae. Paninengan waktu jeung manehna nu jadi pasualan tur hese dipupusna. Matak so ngaharang dina pangsarean memeh perem. Naha kudu terus diingetkeun atawa sabeberna kudu dipopohokeun. Malah kudu dikubur sing jero. Ari kudu dipopohokeun da hese atuh, tapi deui ari dikubur da sidik lain barang nu bungkeuleunkan. Kapan ieu mah urusan rasa nu teu weleh nyangkaruk dina pikiran kuring. Peting kamari dina diari kuring kungsi nulis kieu. Kuring teh hiji awewe mah dulang tinande kudu bisa nampa kanyataan sanajan pasalia jeung hate. Kudu dipaksakeun narima ieu kanyataan. Yen kolot kuring geus ngajangjarakeun kuring ka hiji lalaki pilihanana. Hiji lalaki ti kaluarga kenalan apa jeung ibu. Kaluarga nu sarua pada boga usaha kawilang sukses di kota ieu. Kuring kudu sanggup merehkeun hate kuring sorangan sangkan bisa narima lalaki ti kaluarga eta. Kuring teu wasa mumpang kana hoyong apa sareng ibu. Puguh kuring anak awewe hiji-hijina, tapi ari si manehna lalaki nu sok nyangkaruk wae dina pikiran kuring kumaha. Dasar kuring. Harita duaan narangtung di emperan hiji rumah makan. Duka rumah makan naon da teu disidik-sidik ngaranna. Teu hayang nyaho deui. Ngan lamun ningali ngaranna mah sigana rumah makan nu asalna ti nagara deungeun. Nu mata kuring teu asup, da kurang resep, ukur milu nyuhan wungkul. Hujan ageungna manehna ngaharewos bari ngareret netepeun kuring. Kuring ukur anggrek bari imut males harewos manehna nu teu lesot netepkeun ka kuring. Teu sadar legeungna jadi pandek kepacekel-cekel haneut karasa mapai saeutik-eutik ka sakujur awak kuring. Duka sarua duka henteu rasa kitu teh kana awak manehna oge da teu ditanyakeun lah sarua meureun. Lila-lila hujan ngaletik, angin ngahiliwir tiis, cai nu ngamalir di jalan kadenge ngerelek terus siga teu mirosea ka kuring jeung manehna. Sabagian ngocor kana solokan sisi jalan, sabagian limpah ka tengah jalan jadi cileungcang. Leungeun teu karasa beut jadi pasangkeh-sangkeh. Panon kuring ngareret ka manehna nu awakna leuwih jangkung ti kuring. Manehna make jaket warna beureum ati, calana jeans hideung ukuran standar, ditilik-tilik siga teuing. Bede ieu ayeuna kuring ngarewos. Hujan keneh cek manehna soraan lamun. Wios atuh ke barase acukna geura
manehna netepen antep ka kuring, netep kana baju warna kayas kekembangan, warna favorit kuring. Teu ngareret kana calana panjang nu warnana hideung meles. Ret deui kana sendal kuring nu talina make gesper mani imut. Manehna merhatikeun pakaian kuring ku tetepan nu khusus keur kuring. Sot manehna muka jaket sok diangsongkeun ka kuring sangkan dipake teu hese rak kuring dipake. Ngantosan raat hujan sakedap deui atuh nya, kitu cek manehna. Cekelan leungeunna mingkin pageuh. Ari kitu mah bener. Hujan tacan raat bae, kuring tacan bisa ngajelaskeun nu leuwih jentre yen kuring rek ngadahup ka lalaki pilihan kaluarga kuring. Sanajan manehna geus lila nyaho kana pasualan kuring eta, tapi kuring ngarasa tacan cukup waktu pikeun ngajelaskeun ka manehna. Pan salila nyiuhan oge ukur ngajanteng teu loba panjang caritana. Sakecap dua kecap bari narantung nangenan hujan nu ngabret. Asa pikaru kudu ngobrol bari cingogo mah dina emperan era meureun disangka tukang. Tapi puguh ge kitupan teu karasa cangkel harita mah. Waktu nyendak ka burit rek kana arloji ditinggalkeun ka manehna. Tuh tinggal tos tabuh setengah manep cek kuring. Keun wae sina muter dugi ka 6:30. Malah kitu tembal manehna bari seuri. Lain seuri bunga, tapi seuri nu dipaksakeun keur kuring. Ih, kuring ngiwit kana cangkeng manehna. Hujan teh teraat bae jiga ngahajakeun mita cicing ulah waka balik ka kuring. Alam jeung suasana ieu beuki karasa mangaruhan kana pikiran. Pikiran narawang dina jero hate, sewang-sewangan, mikir balik, mikiran hujan, mikiran manehna, mikiran hutang. Mun teu kuring mah henteu kuring mah teu boga hutang ka sasaha, duka ari manehna mah, tapi muga-muga bae teu bogakeun hutang, karunya keur rek pisah jeung kuring. Geuning hujan kalah ngabadagan terus mingkin ngagebret sawareh jalma-jalma nu lalar liwat marake payung mah tonggo ilelampangan sarawe deui nu ngariung caricing. Jiga kuring duaan oge sarua pada cicing ngajaranteun. Teu mirosea ka kuring nu keur ngajaranteung duaan. Kitu geuning kayaan di puseur kota mah. Teu pati paduli ka batur. Jiga kuring nu sarua tara merhatikeun batur. Paduduaan jongjong nangenan ngecrekna ci hujan nu keur dicicikeun ti langit. Kalimpudan ku hentena ranggeman leueun manehna tuh hentetna nyaksrak kana getih kuring. Awet hujan teh ayeuna mah kuring nu ngarewas sae, cek manehna. Naha sae, tanya kuring halon. Pan meh lami duaan. Itunya jadi kuring teu seuri leutik. Teuing rasana nahon nu keur karasakeun leunggeun manehna meulit kana cangkeng sira kuring ge lalaunan ngulahe kana tak-tak manehna. Tingkrim karasa enya, tingkrim coba mun teu hujan terus kuring mulang moal bisa paduduaan kieu, moal bisa pagi ge kieu. Itu saja cerpen yang bisa saya bacakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.